Mamang lengser. Bulan. Kumaha geus menang sakurnu dipikahayang ku kaula. Sarupaning pangrapet sagala rupa hal. Aya nen tenang dijamin. Aya solasi di luhur gunung. Aya lem biru. Aya solasi di luhur gunung saung di handapeunnana. Tah heueuh. Kamari urang kaduhung untuk kabawa jeung nu bogana. Alah. Mingeus paman lengser mengeus ulah loba teuing sempa kapiguyon teu nyari teu rame. Enggal nanu kacarios. Ieu Dewi Naganingrum sataun landung ngakanungna. Kalayan cundukana waktu ningangkana mangsa iwari baris medal sang jabang bayi itu memutkeun carita. Gelis kaula nun Raka Prabu itu si Aceuk ayeuna teh saurna teh bade ngalahirkeun bade Garbini na bade lekasan. Geus atuh tong gempeur nah aya ngomong teh Garbini bade lekasan. Di merejel. Alah. Tarik merejel. Tuh. Merejel begitu. Nya, ponggawa oge kapan ngarobrona teh galaleumpeur geus cicing tong galaleumpeur. Tenang we atuh Gusti Ratu, kapan abdi salaku paraji. Da kitu bakat aya nu ngalahirkeun mah. Bakat si bakat ngan kaula teh gempeur ku kaayaan ieu teh mah paraji. Atuh Gusti Ratu teu kenging gempeur. Dina waktos ayeuna ieu tuang putra sakedap deui baris medal. Mung ulah kaget di mana engke aya kaanehan anu tumiba. Itu ari pawiraos emutan abdi mah Gusti Prabu. Dasar paraji goblok aing mah. Di gadungan meureunna Kang Dalang. Lain, hayang ngahaleuang sakituna surupan teu ngepas. Paraji gaul. Jeung kacapi jeung rebab teu ngepas surupan teh. Oh. Ih, montong kitu Mamang lengser ah. Tadi goreng-goreng ge kapan emak teh urut sinen ieu teh. Sinen anahaeun bari nage atuh. Sinen kapan baheula emak teh? Geura lamun emak gawawak ngawih lagu Entog Musral. Lang, eta heueuh eta Entog Mulang. Moni geur teh eta mah da geura aduh. Nu surak sanes. Nu surak lain. Hujan. Lain. Nu pasea. Sanes eta anu si bohlam sanes. Aing baheula nu kasebut si bohlam teh Dedi. Ngan aya nama jadi guguni aing teh. Lawan si bohlam teh kumaha eta menawi? Engke dicaritakeun aing rek nguruskeun orokan heula. Ngade lajeng. Pinasti kersahiang widi. Ngagoarna suanten jabang bayi dikersakeun ku Dewi Naganingrum estuning teu kapireng. Teu kapireng teu katingal kalayan teu kaangse. Ngagoarna ieu jabang bayi lajeng dibekem nyaeta ku Sang Sudewi Naganingrum anu dibantosan ku paraji. Jeung salah deui nu ngabekepna ge da lain Naganingrum atuh deui. Saha teh? Lain dalang pantun ge loba salah Dedi. Keur puasa itu. Keur puasa kuduna mah kitu.
Da uage ngabandungan sanes Dewi Naganingrum anu ngadbekem teh nya eta Dewi Pangrenyep kedah nama heueuh. Nya atuh duh aing ngadalang pantun isuk mah ulah make nu ieu geura dalang pantuna bejakeun kitu. Ingat wae kana kejo atuh akang. Aduh ampun aing. Aduh. Ka pambukaan itu teh. Di dieu nurutkeun ujaring carita. Dewi Pangrenyep ngandika nyaeta kapayuneun Dewi Naganingrum. Kumaha aceuk salamet? Salamet Rai ngan aceuk teh teu ngadenge sora orok. Kapan parantos teu nangis ayeuna mah jabang bayina oge? Abong putra mahkota eta teh pisoleheun aceuk. Nya mudah-mudahan we atuh Rai doakeun nya. Ngan aceuk teh hayang ningali kumaha rupana orok. Oh jadi aceuk teh hoyong uningakeun rupina tuang putra. Bener Rai, cing jiga kumaha jabang bayi teh kasep atanapi henteu. Aduh, Dedi. Ngeleper tuur aing. Sieun kapangih aing mangkaning aing nu memilu anu terlibat. Doa salamet gitu. Si salamet kamari paeh. Aceuk upami hoyong ningal mangga urang dibuka atuh eta tutupna. Tutup pangamung, tutup soca, tutup paham kalayan tutup cepil urang dibuka ku Rai aceuk. Pinasti tersahyang Widi. Atuh di dieu Dewi Naganingrum dibukaan tutup segala rupina, tutup pangamung, tutup paham, tutup soca dibukaan saalit demi saalit kitu kajantenanan. Dinasti Kersahyang Widi barang dibuka dangu-dangu aya suanten digedengeunana eta ieu Dewi Naganingrum. Rai geuning sorana siga kitu mah nya aya orok sorana jiga kitu Rai. Yuh aing mah euy. Mangkaning menang nukeurkeun ku kikirik deuleu. Kumaha jadianana aing? Kepuan walai seureun apa? Kumaha Tah eta aceuk tuang putra teh barang kauninga Sang Prabu Barmawijaya Permana di Kusuma anjeunna nafsu ngabugudug amarah teu kawadahan teu sangka ti awalna teu sangka ti tadina yen anu janten garwa baris kitu kajantenanana kitu kajantenana. teu sangka sarabuk samerang nyamuk, teu sangka sacongo buuk, aya paribasa teu sangka sangku ceelian kaula. Naganingrum cicing-cicing ngabudi ucing si horeng jinah jeung anjing tasih kurang ajar. Raka Prabu ampun Raka Prabu Rai mah teu rumaos gaduh lampah samodel kitu. Biwir sia bisa mungkir, letah sia bisa mungpang deuleu. Kanyataan jeung bukti geus kajadian.
Ayeuna wayahna anjeun ku kaula bakal dihukum mati, dibuang tinggi ku kaula. Ya wis kena dihin pinasti mapag baya kena lara tumungku. Ampun Raka Prabu, sumpah kaulah demi Hyang Widi Raka Prabu. Wiwir teu diwengku letah tetulangan anjeunna Ganingrum. Sanajan 1000 diharuduman salaksa dihalang-halang saketi dipining-pining aing muarek percaya kana caritaan sia deui. Aceuk taparantos kitu kenyataan anak atuh geuning anak aceuk teh asu aceuk. Bukti eta mah bukti. Tersangka ku nasib diri, tersangka ku kadar awakna, betiek-tiek teuing Gusti anu agung. Paman lengser Nen aing kabawakeun cerita heuda aing boga dosana. kudu kumaha atuh kaula teh paman lengser ayeuna waktu ieu kaula teh nyerang disalah teh sempat nincak semplak ampun. Di dieu sang Sudewi Naganingrum ngan ukur ngungun ngangluh kasedih teu euih-euih kana langsa nu hamosirna ngan ukur bijia cimata anu marengang renghapna galura di jero dada. Raka Prabu kuteung teuingeun Raka Prabu. Modar sia Mangga atuh Raka Prabu. Upami teu tiasa dipersabenan mah rai panjenengan mangga rai ikhlas. Sanajan puputnya umur nyawa baturai jeung raga rai ridho lillahi ta'ala. Agung tapi ka kieu kejadian. Berangta manah kaula dina waktu ayeuna kanca. Ya wis penasti Iya kersa yang ini mapak baya kenal larat tumungkul balai nek ngentel bae ngentel bae Naganingrum kaula nun kaula Raka Prabu. cunduk kana waktu anu rahayu nitis kana wanci nu mustari ayeuna.
Kaula rek ngutus paman lengser pikeun marebgatkeun nyawa anjeun. Percuma hirup di alam dunia ge kotor ka karaton deuleu. Saleuheung anjeun teh lamun migawe jinah jeung manusia. Ieu make jeung asu. Kiri. Obat. Anakna kikirik meureun bapana ge asu ieu teh. Raka Prabu asa teu mungkin. Heueuh teu mungkin lamun anak manusia asu mah. Tapi da kanyataan anak kitu ieu teh. Mamang lengser. Lan Gusti. Ayeuna kaula ngutus anjeun. Geura bawa si Naganingrum ka leuweung. Kalayan geura tigas janggana geura tugel beheungna. Tah bawa ieu pedang anu sakieu seukeutna. Jig bawa. Duh, geus bingung deui wae Dedi aing. Ada tugas kumaha deui. Tadi kudu miceun alah. Kudu miceun eta. Nebas. Ayeuna aing kudu jadi algojo. Alah. Be, Dedi. Payah ada tempat tugas. Paman lengser. Na kudu kumaha tuh ayeuna kaula. Gusti Ayu. Nen. Ayeuna mah hayu we urang ngiring sareng Mamang. Kumaha behna we engke tos di leuweung mah. Lajeng ieu Mamang lengser kalayan ngiringkeun Dewi Naganingrum lumampah menuju ka tengah alas Pringganding Ancala. Patekadan anu mulya Patekadan anu mulya tangtu loba gogodana tangtu loba da gogodana tapi niat kedah kebar gogoda da ulah hebat tapi niat kedah kebat gogoda ulah hebat gogoda ulah hebat. Hati kebeku rasa katresna wiwit pageuh weleh teu wani balaka layar nutup tapi ke cigano uling ikhlas tinimbang di anjeun misobat hideung langit
bulat unti kudu kumaha tapi hati esina teu boleh setrap teu kongan dewasa udah nyarita Dilanjut. atuh di dieu Dewi Naganingrum anu parantos ngan kana langsaan estuning kasedih kaperih aya paribasa kasedih kaperih tumplek ka inyana itu kanyataanana Mamang lengser geus tepi ka mana ieu teh Mamang? Nen ieu tos di leuweung nen leuweung ganggong si magonggong nu pinuh ku maung jeung bagong Kan ku ka dieu beureunya Kang Lengser. tah tos tebih ti karaton marupina tah ayeuna emang mah moal ari mateni kasalira nen mah damang oge saleres nama aya rahasia anu digegem mung ayeuna mah nen teu kenging hoyong terang ayeuna kewe dina waktosna nen baris terang ku anjeun ngeunaan naon Rusiah anu digegem ku mamang dina waktos ieu Atuh sal terusna ayeuna kumaha kaula? nya ayeuna mah nen ku emang urang pangdamelkeun sasaungan di leuweungnya ngeunaan tuang putra sakaemut emang mah da sanes ieu sanes kirik ngankeun da engke ge bakal aya waktosna Nya kitu bae atuh Paman Lengser pamustrungan nama urang-urang silih doakeun bae nya. Mudah-mudahan atuh Paman Lengser sajeroning nampa tugas di karaton sing aya dina kawaluyaan sing aya dina kasehatan. Pileuleyan sapunyere pegat simpai hate mau wegah paturai Paman Lengser. Da kaula teh ka Paman Lengser teh geus nganggap kolot kaula pribadi laingan saukur panasehat di karaton. tah kitu atuh nennya pileuleyan mang oge sanes tega ngantunkeun mung panginten manawi aya widi tinu maha suci mang satiap aya waktos anu rineh mangga mang bade ngalongokan atanapi nguningaan ka dieu panginten rupina tah kitu atuh di dieu cak hancak katigas mangsa saparantosna Dewi Naganingrum nyangsara di ieu pileuweungan mangke ing mangke bakal aya nu menakan isukan jaganing pageto kitu kajantenanana mitra kaum dangu anu mulia rupina anu samimi asih kana seni meheman budaya Sunda tutug tamat carios ciung wanara medal alhamdulillah
kiwari katunda katigas mangsa kanca kalayan insya Allah ke urang diteraskeun kana sambunganana nyaeta ciung wanara adu jago atanapi saembara hariang bangga gitu. Tah dina carios nu ayeuna episode babad Raja Galuh ciung wanara medal cekap dugi ka dieu. Kalayan sumangga cag natarnya lalakon kasmaran picaritaeun billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.